ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng nu hese mah ngeusian masjid ngabangun jalan soal babari sabab aya infrastruktur ti pamarentah nu hese mah tah miara jalan kadang-kadang ai kades dititah ngomean jalan ai rakyat sai ge diantep ngagulidag ka tengah jalan di mana kerjasamana ngalusan awak soal babari tah nu hese mah ngalusan eusi hate nyieun masjid itu enteng